Yuh. Alhamdulillah kararesan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Punten Pak Haji. Sun. Aya naon ya, aya naon? Iya Pak Haji, abi teh aya keperyogian ka Pak Haji teh, aduh. Gitu. Kaperyogian naon? Kaperyogian naon sok rareuwas kieu jeung gitu. Anu herang oke. Kita percantan pisan ka Pak Haji teh da. Pak Haji mah tokoh masyarakat anu luar biasa gitu. Wah, cuma gitu. Ieu mah yo orang terhormat teh mau ngahajana segenep kali. Bade nitipkeun lapun rai ieu teh gitu. Mana raina? Lah ieu rai teh. Oh iya, ya teh rai. Oh, rai. Gitu kan. Dengan senang hati dangukeun ayo Pak Haji bade ya teh nitipkeun kumaha ya teh bade ka mana Ujang ieu bade ka mana Jalu abdi teh bade ngabereskeun lah masalah di keluarga Pak Haji ya sok bereskeun heula tah ieu teh da rai teh bisi kaca canak bisi naon tah ku abdi teh dititipkeun we lah ka Pak Haji gitu daripada ayeuna ku abdi dititipkeun ka ditu ka dieu atawa anjeunna ameng ka ditu hariwang abdi teh ari ku kitu mah ku Pak Haji mah kitu tah zaman ayeuna mah atuh maruku mah yo zaman aduh komo awewe geulis kieu atuh di Pak Haji mah mana tuh aing Gusti beda milik tah neng meureun sareng Pak Haji heula nya moal naon kitu ah ya cing tenang pokokna mah ieu teh mah tokoh masyarakat anu dipercanten pokokna mah neng ngecing tenang weh pokokna mah percanten pisan ieu ka Pak Haji Mayung teh angkat heula nya pokokna mangke ku adi jemput da moal alami moal nya gus juk sing percaya Pak Haji nya juk nitipnya Pak Haji nya aku teh percaya ieu teh aliin pakali sedekah ali ibadah mohon kalah bulak balik kitu mah nya neng nya angka kedapnya Pak Haji nya yo juk ka ditu assalamualaikum juk sok oh yo astagfirullahaladzim aing mah abi teh yang pipis ieu teh ang pipis aduh hayu orang tetapkeun itu yuk ayo ayo beradi ayo pipis beradi tuh sok itu sok ka ditu teh payun nya pol yang pipis gitu iya mah rezeki atuh ieu mah oh iya toileting neng antosan hola antosan aya naon Pak Haji yo dangukeun heula yo ieu teh WC neng ieu teh lawan gua iban ya kudu jeung Haji mah asupna tapi kade yo aduh bisi Pak Haji kurang hormat yo kade yo ieu teh bajinan di mah Pak Haji mah sieun wen engke neng dilebet aya naon nya jeung Pak Haji we nya kitu juriget hayu teh mangga Pak Haji sok atuh jeung Pak Haji ya ampura tuh neng kudu sing sapa wayahna we da teu kiat sudah ampura neng nya ayo sayang ayo neng ayo oh Pak Haji tanggal walar ayo nah Pak Haji ka mana ya si neng ka mana nya ieu dibawa ku Pak Haji ka mana aduh aing jadi hariwang ieu kieu duh kala teang heula sakedeung ka belah dieu meureun yo neng tong nangis aduh aing mah ieu kumaha lamun aya bat yo ampura Pak Haji eta si neng kunaon naon aya naon ieu Pak Haji si neng kunaon ditajong teh kunaon ditajong kana batu bowas neng kunaon neng kunaon Pak Haji ditajong ditajong nah kunaon neng kunaon ari neng kunaon teh kunaon itu ngana hate euy mah